Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa sadaya kumantara mang sadayana. Aduh diharapkan ke abah urang sadayana di paparinan kesehatan. Sehat lahir sehat batin. Turut tadi paparinan kegiatan kajag-jagan kawaringkasannya. Anu mangdongengkeun sareng anu dipangdongengkeun mugi-mugi ku Allah Subhanahu wa taala diberkahan gitu nya. Mangga urang sasarengan ieu karena dongeng anu judulna dongeng anu engal. Judulna Nini Aki Pangebonan gitu nya. Kacaritakeun di hiji kampung Nini sareng Aki Pangebonan teh biasa. Tiap-tiap dinten teh anjeunna nyaeta sok ka kebon da disebatna ge Aki Pangebonan Nini Pangebonan. Eta Aki Pangebonan jeung Nini Pangebonan teh boga anak 7 awewe wungkul. Duka teuing kumaha eta si Aki oge teu apal jeung si Nini boga anak yo 7 we. Biasa si Nini Pangebonan jeung Aki Pangebonan teh di mana-mana mulang ti kebon sok kodok ngalalauk. Dina waktu harita si Nini jeung si Aki teh teu meunang lauk hiji jajan ngan keuyeup we. Eta mah keuyeup mah loba nu gede nu leutik tapi cek si Aki akeun bae keuyeup oge da ngeunah. Anu satuluyna eta keuyeup geus meunang ngalah teh ku si Aki bari di kumah teh dilaanan cangkokna. Tuluy dibersihan sanggeus bersih atuh satuluyna eta keuyeup teh dibungkus nyaeta ku daun pongolan. Ini geus beres nih. Ayo urang ulah geus beres ayo tah. Nah satuluyna marulang eta si Aki jeung si Nini teh nyaeta ka imahna. Nepi ka imahna atuh si Nini teh sasadiaan nyaeta sasamaraan pikeun nyaeta nyamaraan eta keuyeup. Sanggeus kitu geus beres eta samara teh digalokeun jeung keuyeup anu maksud rek dipais teh. Sanggeus beres anu satuluyna eta keuyeup teh diabuskeun ka hawu maksudna dipais. Beuki lila beuki peuting harita kacaritakeun cek si Aki teh. Nini geus asap geuda keuyeup teh. Musti tata jeung geus asap. Ya cenah tong ora di dahar ayeuna nya. Engke we di barudak mana barudak geus sarare cenah urang dahar eta bais keuyeup teh. Nyala bae cenah kitu. Eta barudak teh sarare sanggeus sare atuh si Nini teh nyokot karena eta pais keuyeup teh. Sateuina di dahar eta pais keuyeup teh ku si Nini jeung si Aki. Tuluy di dahar sanggeus kitu geus disada kerekes kaes maklum agi Aki jeung Nini ini ngadahar keuyeup teh disada kerekes kaes. Atuh kadengeun nyaeta ku anu cikal budakna nu cikal. Nah Nini kerekes kaes keuyeup saramu hayang sia. Hayang cenah cek eta budak nu cikal teh nyamperkeun ka si Nini jeung si Aki nu keur ngadahar keuyeup teh. Satuluyna eta tiluan ayeuna mah tadina duaan ngadahar keuyeup teh. Jadi ayeuna mah jadi tiluan atuh beuki rame we ngadahar keuyeup teh kerekes kaes kadengeun ku nu kadua. Anu sateuina nu kadua oge. Nah Nini eta kerekes kaes ieu keuyeup saramu hayang sia. Aduh komo we cek eta nu kadua teh langsung nyaeta hudang. Satuluyna eta ngadahar keuyeup opatan. Si Nini si Aki budak 2. Kitu jeung kitu nepikeun katujuhanana hararudang sabab ngadenge kana anu kerekes kaes teh. Tuluy we atuh eta si Aki si Nini barudakna tuh jadi 8 urang ngadahar eta keuyeup teh.
anu satuluyna seksi Aki dan ajan kumaha bae oge nya urang teh nini teu bisa disumput-sumput kadaharan da urang teh nya ka anu jadi anak tapi kumaha cenah nya mangkane lain biaya anu saeutik budak 7 teh bari jeung barudak teh ngagardean ayeuna teh. Tuluy si Aki ngaharewas ka nini kasih nini cenah Aki isukan deuk kaleuweung deuk nyieun sumur cenah urang piceun weh ceuk si Aki barudak teh tapi dina rahasia eta ge ngan bejakeun ka barudak kitu dina engke minggu bejakeun urang ulin ka kota. Ya tuh barudak sanggeus dibejaan ku si nini yen rek bawa ulin ka kota kacida barungahna sabab harayang pisan nyata nyaho kota kumaha jiga atawa rupana eta disebutkeun kota teh. Si Aki bebeja kasih nini yen cenah sumur di leuweung teh geus beres. Nah, nini sumur nu di leuweung teh geus beres nya sok barudak eta bejaan gitu ganti bejaan itu gecik cepet bingung ke urang ganti urang ka kota kayak geus kitu mah atuh satuluyna gancangna carita nepi kana waktuna nyeta poe Minggu. Barudak subuh-subuh kana teh geus harudang sabab ngarasa gumbira sabab rek dibawa ulin ka kota. Atuh kabehanana geus marake pakaian atawa baju-baju anu disebut panganyarna ceuk maranehanana dina waktu harita. Satuluyna barudak teh ngarasa bungah bari jeung sempal guyon jalan kabehana digiringkeun ku si Aki jeung ku si nini. Tuluy menuju ka itu ceuk si Aki dina bari jeung dina perjalanan teh dibejaan di mana-mana engke ningali di mana-mana aya cau digarantungkeun tadi kota teh kudu boro-boro kudu paburu boro cenah kana eta nya kitu ngadebejaan ka budak atuh barudak teh ngarasa bunga sabab geus kabayang cenah di eta kota teh aya cau cenah ngagarantung gitu cau ararasak. Tuluyna tepi weh ka tempat anu nyata disebut kota teh ceuk pamikir eta barudak. Jika jauhan kene oge geus kaciri yen eta cau teh ngagararantung tur tak rarasak dina nyata nu disebut parangong nya parangong atawa awi anu ditancapkeun. Barudak atuh nu tujuhan teh cing bereretek lalumpatan moro kadinya kabehanana bareng ring. Nah barang nepikeun ka eta teu ningali kana tincakeun atuh kabehanana tujuanna teh tigebrus kana jero sumur teh. Anu satuluna barudak anu tujuh teh teu bisaeun ungah sabab eta sumur teh kacida jerona. Sanggeus kitu eta si nini jeung si Aki teh hayu cenah nini urang balik eno barudak geus arus kana jero sumur ceuk si Aki. Satuluna si Aki jeung si nini teh baralik ninggalkeun eta barudak nu aya dina jero sumur teh. Kacaritakeun sapoe 2 poe mah eta anu tujuhan teh nu genepan ngadalaharan kana eta cau. Sedengkeun ari si bungsu mah teu ngadahar cau. Ti mimiti abus ka jero sumur teh si bungsu mah nyokelan taneuh. Anu dimaksud nyata nyieun tetecean supaya bisa keluar ti eta sumur. Sanggeus tepi ka luhur si bungsu geus nyaho tempat nyata tempat asal atawa imah nu jadi si Aki nini pangebonan teh. Si bungsu langsung muru nyata mapai jalan anu geus disorang teh. Tapi we ka imah si bungsu teh waktu harita si nini pangebonan jeung si Aki pangebonan teh sabab dina waktu eta teh geus nyata eueuh ti imah sabab keur aya di kebon. Langsung si bungsu teh ka imah
Sanggeus kitu manehna eta si bungsu teh nyangu naheur cai. Kalawan sanggeus beres eta naheur cai nyangu kalawan masak sakumaha mistina, eta sangu teh diduakeun nu saboboko keur si Nini jeung si Aki. Kalawan nu saboboko deui nyaeta rek dibawa ka leuweung keur nu jadi dulur-dulurna. Atuh si Aki jeung si Nini mulang nati kebon. Si Nini jeung si Aki pangebonan bara balik nyaeta ti kebon, ngarasa kaget sabab cenah di imah teh geus nyampak sangu atuh dengan sangu kalawan cai oge geus haneut. Kaget si Nini jeung si Aki teh saha cenah ieu anu masak jeung saha ieu anu mangnyangukeun. Bari jeung ngarasa atoh jeung bunga nyata kulantaran eta sangu sadia anu satuluina cek si Aki ka si Nini isukan memontong ka kebon urang teh urang intip saha cenah ieu nu nyadiakeun sangu jeung cai teh. Si Nini jeung si Aki teh sepakat yen isukan cenah moal indit ka kebon sabab rek ngintip nyata saha anu nyangu kalawan anu mangnaheurkeun cai teh. Geus biasa si bungsu wayah kitu teh nyaeta geus nepi ka imah biasa nu maksudna nyaeta masak tuluy weh. Bungsu teh masak uprak-keprok segala rupa halna atuh si Nini jeung si Aki teh nyumput nyaeta di goa. Di tempat panyumputan ngadedengekeun jeung saha cenah anu masak teh. Barang geus kanyahoan gainingan Nini ieu teh si bungsu cenah. Bari jeung ngarasa kaget oge jeung ngarasa dosa tapi kelantaran gitu. Dah sira kitu ayeuna mah bungsu cenah naonnya. Jadi entong make indit deui sok di dieu jeung Aki jeung Nini cenah sabab Aki ngarasa bunga jeung Nini sabab aya anu mangmasakeun. Anu satuluna si Aki jeung si Nini teh cacandran ka si bungsu. Omat cenanya ulah rek ngalungkeun sinuk ka para jeung ulah ngalungkeun mutu ka goa. Bari jeung ngarasa kaget oge si bungsu teh sabab cacandrana naha cenah kitu. Cek si Aki teu meunang ngalungkeun sinuk ka para jeung ngalungkeun mutu ka goa. Panasaran si bungsu teh naon cenah, naon anu matak si Aki jeung si Nini ngalarang kitu teh. Sabot si Nini jeung si Aki teu aya atawa teu katempo ku si bungsu. Si bungsu teh nyokot sinuk jeung mutu, langsung eta sinuk teh dialungkeun ka para jeung mutu oge dialungkeun ka goa. Disanggeus ngalakukeun kitu si bungsu teh panasaran. Eta sinuk anu dialungkeun ka para teh ditempo. Ngarasa kaget oge si bungsu teh sabab eta sinuk teh rubah jadi orai anu sagede tangkal kalapa kalawan geus paeh deui eta orai teh. Anu satuluina si bungsu nempo ka goa, mutu anu dialungkeun ka goa teh ku si bungsu ditempo ngarasa kaget deui bae. Sabab eta mutu teh jadi hileud sagede gulungan kasur. Kalawan eta hileudna teh geus paeh. Satuluina si bungsu teh ngaruang eta hileud jeung orai nu geus paeh teh da geuningan eta anu jadi orai jeung nu jadi hileud teh nyaeta si Aki pangebonan jeung si Nini pangebonan. Sanggeus ngaruang si Aki jeung si Nini teh nu jadi hileud jeung nu jadi orai teh atuh si bungsu teh nyaeta mapageun ka lanceuk-lanceukna nu aya di leuweung teh.
satuluina minangka tama eta tujuan ti mimiti anu kahiji nepikeun kanu bungsu teh karumpul deui di eta imah. Tak itu panginten kasadayana pamiarsanya rupi-rupi dina masalah ieu dongeng ngapunten samudaya kalepatan babila aya kakirangan mugi we sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.